Wahai Panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang, negara Islam, hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anadu, apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran, yakni patung nuh teu ngamangpaatkeun jika diibadahan, teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun. Diibadahan teu ngamangpaatkeun, diantepkeun teu ngamadaratkeun, maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana. Boro-boro jang ngarizkian batur, boro-boro jang nyalametkeun batur, pugunya na huluna ku urang didedet-dedet ge moal kukumaha. Patung diome ku urang, patung ku urang dikukumahakeun ieu. Sapira patung atuh. Nah iyalah malayan fauna wala yadurruna. Diibadahan sakitu teh diibadahan sakitu. Mangpaatna, madaratna. Diibadahan sugan ngamangpaatkeun, diantepkeun sugan ngamadatkeun. Tuh teu sapira batu. Bejakeun coba Muhammad. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, anad'u, apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun. Wa nuradu, jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah, dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah. Ba'da iz hadanallah, sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam, kuari kudu balik deui ka ditu. Bejakeun manya kudu kos kitu. Ulah artina mah inkari. Eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon, kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon, bingung teu nyaho arah. Jelema anu kasarung, jelema anu kasasar, jelema aya di tengah-tengah leuweung, jelema aya di tengah-tengah huma, di tengah-tengah daratan atawa di gurun, nyana teh nyaho jalan mana kaler, mana kidul, mana wetan, mana kulon, ngaranna kapahung. Ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran? Katulimbeng. Percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna, sebab kadinya deui tulimbeng tah. Bujeu geus lalaki teh nyandung katulimbeng. Aduh, teu nyaho jalan. Aya cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atawa di tengah-tengah daratan, cekel kanjut. Beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu tadi. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki, mun awewe. Kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah, ieu kumaha? Tetep gedean nu belah mana? Masya Allah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng, jelema disasarkeun ku setan, teu nyaho arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq, bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung, bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodif ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan, bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda,
boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturan itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturan hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid Aisyah deka mana deka Serang kasarang dek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ye tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbang teh Aisyah teh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor beak judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia nu bapana bego sia mangan hak pake doang kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ya los manana lah kos kitu mah henteu happy. Waduh, Masya Allah. Dituduhkeun eta mah haram, sama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite, atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos alah, tidak menghayal minuman kos kitu mah. Hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Galak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna kapahung katulimbang jelema. Katulimbang dek kawin ge sarua bae, sia dek kawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masya Allah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, tak iya siang bandaya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikan aja aing mah garila. Emang kurang gitu bah. Atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ogo. Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu gimana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun keur rumah keur asupna umur sabaraha keur asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat aduh eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kos bener tah ngomong
tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu kaditu ulah kadinya emang kunaon gitu bah eta mah cak aing leuwih berat tambah bapak blon jasa tamah tadi nasihatan ku kolot masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun tah tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna dah kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa sholat maghrib 5 rakaat kira-kira sholat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang sholat subuh na sabar rakaat 4 sholat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tas kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokkeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese tah kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tah ku sia dah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal manya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum
kurang lamun diinum rada aya karasa tehan kopi cai ngan kuari mah cai kopi warnana hidung lamun diinum kurang pahit eta cai kopi teh warna na hidung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hidung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina ti heula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis ya mu binasi wadaniyat kudratirat ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngarana dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabladina Gusti Allah teh kumaha naik kurang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan 3 dakwah teh hiji Islam 2 iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus teh nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal dae lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah dituna nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun saha lain sakadar zikir tah zikir na mah babari atuh asal dereng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pan bloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah
lobaan Allah sorangan Allah tah supaya datang kadinya antak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nunuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nunuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nunuduhkeun nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit loh ulah ngridit warese teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh alah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak peta kiai katulimbang tak kos gitu tak kula mah nanya bae kira-kira lobaan nu katulimbang tah lobaan henteu tuh atau emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1 titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhana. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan dena kadi oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana datang deui ka dinya Ki bulan tempat hiburan di mana kan tadi geus dituduhkeun cak anak pengkolan di dieu imah eta imah aki aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan tambah kuburan Ki eta tempat hiburan masa kuburan cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap ngaco si aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu
jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan camat kieu di daerah dia eta tempat hiburan ulah macam-macam kieu ka ditampiling kugu eta baplok alhamdulillah cak si Aki makarak ditampiling alhamdulillah cak panglima kuat amat nih jelema ya kencak warisnya tempat hiburan di mana eta di tiga tampilin deh kencak joger alhamdulillah di talian si Aki tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain jeung ulama tak lain lamun kiai ieu atuh aing bahaya cek aya pikiran mah kos kitu aya polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar kalian gunyana diseret dibawa ke istana laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep wah cak panglima aing ya bahaya cium tangan raja kiai wah bener baik silaka cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasib aing mah ieu mah diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun aduh tapi panaing mah nu jelas ndek laporan bae ke Tuan Raja dan mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mah ngahinakeunana abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman ayo kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan bener kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung panglima ku bodo-bodo teuing tuh kiai mah kos kitu tah raja tinggal raja di bodo-bodo atuh bongan nyana nanyakeun anak kula sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan eta mah lain jelema jurig kos kitu mah kayak geus stop Raja stop acak-acakan ya urusan dia cak Ibrahim bin Adham bos aya nanya hiburan ka budak ngora kanu teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyaho sia aduh dan amankeun dan tapi asup ka jero hate Tuan Raja jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas teu pamrih dekasah sebab naon eueuh unsur hayang di alam eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbang mah luruskeun
tina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng tilu kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha he deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, Raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teka beli mobil sama kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat deuk kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat cek ras kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus hayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panggil sia-sia cie atuh kula mah teh ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana
istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling ge, kudu nu ke bintang, minimal bintang 7, kuyang-kuyang sia. Nya nama cicing. Saya abdi abid hamba Allah. Hamba Allah aya ngaranan sa? Hamba Allah bae. Sakali deui awas. Awas sakali deui, awas. Hiji, dua, katilu teu ngajawab nu bener, nista maja utama. Sikap. Teu nyaho ye wakil panglima. Saya abdi hamba Allah, talian deui. Talian disere deui ka istana. Lapor. Ya, cek Tuan Raja. Abdi mau sakitan. Saya teu beres si jelema. Coba udangkeun, begitu datang. Yo, kiai deui bae. Cak panglima sia. Ka wakil kunaon diseret eta? Emang kunaon? Kagak balik ti dieu, nang nyeret aing. Aduh, cek Tuan Raja ke aya perihal naon deui, Nangtung. Dio ke. Lapor coba lapor tah. Kunaon ieu mantak diseret? Abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan. Wah. Ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling ge, tapi tetep ku kula ditanya saha? Nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha? Hamba Allah. Cakula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran, ku kula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja. Tetep cak nyana hamba Allah. Ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran, kok hamba Allah bae. Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima, mun ditanyana lain ku raja, mun ditanyana lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu saya ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana. Tah titip cek Ibrahim bin Adam, raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya anda sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekar kerajaan saha jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui bae. Blabe ieu bae. Lepaskan deui. Cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi geus di tes di dieu. Tadi sanu nyeret panglima, tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Gas balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu ye. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti orang di mata rakyat sombong, berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub. Nah ya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Eng capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua
itu naon hiburan ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam, hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati, jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta, nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atau coba hentikan hiburan. Sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Berarti camat teu boga rel yang koski. Babok habak kurel nu koski. Coba nasehatan lurahna. Lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos gitu, ka camat kos gitu, ka bupati kos gitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah, asli embung dianterkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapih dakwah teh. Nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu malah maka dia mah keur ieu ge 200.000 naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui. Dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di negara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang, pemerintah nomor 1, pedagang, petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon? Urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Amin endek moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal hudatina itina cek babaturan ieu ka dieu ye. Tapi pala yujibuhum tidak nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inna hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah wal huda. Ialah Islam. Selain Islam dolal. Sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu
sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu. Kahiji nomor kadua bi nakimu sholat supaya ranjen ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieuna ranjen kabeh ka Gusti Allah wa huwal ladzi ilaihi tusyarun. Gusti Allah tenu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salira di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salira di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieu lah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke iyalah wa ilaihi wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka aya surga nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah. Al-qawlu fi anna dhalika kullahu min indillah al-hidayah minhu wa kadhalika al-idlal. Korenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna numantakan jeung Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyiran wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah geus atuh ku ari Kangjeng Rasul geus teu aya dilanjutkeun ku para sahabat mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin tak kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat
Kangjeng 13 tahun kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabi'in summa yalunahum atsbat tabi'in eta pang bagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in urang mah kudu jowe Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung ya Allah geus masa-masa kos kieu urang tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha sia hirup zaman Presiden Soeharto saha kiaina bakal dijelas zaman saha sia hirup SBY saha kiaina tanahnya zaman saha sia hirup terkecil di dunia terkurus Jokowi saha kiaina eta nu bakal ditanya ya Allah ya Rabbi Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang sanggeus kiai nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah dibere mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim dijelaskeun ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim sampaikeun Muhammad sampaikeun para sahabat sampaikeun para tabi'in kuari heuy Fudoli sampaikeun ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah meuli Fortuner heran dakwah lain gitu lu tadina teu bisa wudu jadi bisa lu tadina teu bisa salat jadi bisa lu tadina embung sedekah jadi daek lu tadina teu tahajud jadi tahajud lu tadina teu Islam jadi Islam eta dakwah tuh aduh cenah tuh salah ya lain salah deui tah belah ditunti salah Okos anu entengin kiai ngomong kieu alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok hasil dakwah kajian majelis ya Allah teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari jualan jengkol bisa sia meuli pondok bisa jeung majelis ya itu teh kudu dakwah tah mah ulah gitu dakwah alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi tahajud kuring teu sial tah mah saha emang nu dakwahna haji pendek teh paingan atuh di dakwahan ku jana moal balalaner jelema teh baru-baru ngaba bener batur bukunya lagi mengkol malu jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan ka Jogja jalan ka mana ye ka ditu tuh bener sih emang nyaho tuturkeun urang teh horeng teh nyaho ya Allah dek ka Jogja ibra ka Rangkas Bitung ka pagi jeung JB kok JB di dieu tuh emang ieu Jogja teh Rangkas
ya Allah aing salah tak eta jelema deka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas mal beres kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho acak-acakan atuh lamun teu nyaho cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka torekat teh dek nungtun ka Allah kunaon atuh nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos kitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah kena udang deui ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat bagus kudu lepas dina kos kitu murid datang teh jungjang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa eta geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah lepas deui eta sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun ulah kena nyahoan urusanna urang jeung Allah ngan kage kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae puasa nu ngora tah naon bingung kage bingung cara nu kolot nomor kadua koti peutingna hudang bae cakena teh dideuleukeun haju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung andakut aju bangona barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukkeun jual aya keneh kongkorong ngadeuk barang norekat jadi kos kieu ye salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat betah toko jang sia tah ka anak tah ieu jang sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain orekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna itu susah setik mesti salah siga ade mentak kuari guru-guru torekat teh bolot jeung kurang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa siap wae cah ali torekat jadi kajajaden kieu tuh teu meunang ngondang ali torekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kajet teh aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal nu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gomo ieu tuan Syekh hajunya anak ngaku goblok gabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na aku saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon ku sia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh duhur aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema nu diberi hidayah yane agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah
iya jelema diberi hidayah wal muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darekil atuh engke rapi nama di sorga ku ari mah teu dekil kene emang iya mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai itu saya kebawangan penghuni nama penghuni sisi lah wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri nyahunya tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu seteguan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus teu anu tertutup informasi tapi teu daek iman wa mayyudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuarima perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di orang kapital aya kapitalis iya tadi orang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi terlihat berarti materi tidak ada Tuhan ceknya semua ini adalah petet ceknya ini ceknya petet pajar buah limus benernya ceknya jadi sorangan langit jadi sorangan bumi jadi sorangan Tuhan tidak ada dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Sopet diurang komunis. Baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Sopet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari wow palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkeun ku urang kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan je emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan kok bisa cek urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge
siapa betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis, untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekena sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran ya nama. Pangeran urang wenggeus kumaha urang hirup babet. Hirup. Bae selesai. Komunis kos gitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, ieu kapital, ieu mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ye. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis. Tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam baulah 90%, turun 80% kuari. 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia teh ku tolol-tolol teh menteri kok begitu terus ka raja-raja Bung Karno hudang emang ada teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya lain lalagaan beneran kuari mah bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh di mana jatuh di dekat tanggal Ambon aya ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Nah, wa yudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam katsiran loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pinter bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa
dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah henteu etalah ayat ieu nu berlaku. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener. Lain bodoh nyana, pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang. Padahal ulang negeri. Urang dalam negeri atuh sarua. Cina Medan, Cina Bangka, loba ngartieun nyana. Nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah, nyaho nyana. Tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati kaayaan gunung, neule nyana laut malah menikmati laut, neule nyana hutan menikmati hutan, malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan, neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika deuleu hutan, ya Allah, ya Rabbi, hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti, maha kawasa Allah. Deuleu hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea. Ya Allah, maha kawasa Allah. Saha nu bisa nyeun gajah? Nagara mana moal bisa? Deuleu maung, horengana, maung sarua. Maha kawasa Allah, pohara amat. Deuleu deui urang orai, aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai? Urang mah maha kawasa Allah. Aya angin, saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maha kawasa Allah. Deuleu laut, hoyag laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang kan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik ku sia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, ieu urang mah tembung keterbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo, di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut
di apa namanya di dalam laut itu, di atas di dalam laut, di tengah-tengah laut, retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu, terjadilah tsunami. Aya tanah ngeratakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah. Sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum ku sia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasan Allah beres. Selesai geus. Kisos. Patali jeung diat. Lamun kamari nyaritakeun tentang masalah penganiayaan wajib dibayar diat lantaran menganiaya anggota nu jelas. Aya ukuranana leungeun, ukuran suku-suku, ukuran sirah-sirah. Sakumaha nu geus dijelaskeun tatu-tatuna, baik tatu mudihah atawa jaipah dan tatu-tatu lainna nu geus diterangkeun mengenai penganiayaan tubuh manusia, anggota manusia. Jelas ukuranana. Kuari marik nyaritakeun nu teu jelas ukuranana. Tak kudu kumaha lamun teu jelas ukuranana. Aya katumpangan atawa aya kaluwihan dina eta anggota tina anggota biasa. Andai kata anggota nu biasa huntu teh nu biasa kamari lamun didagor cumplak eta kan bayar diat. Kuari huntuna make emas atawa perak atawa dicor make besi. Kuara ieu mah ya huntu. Di anggota manusia paling telas adalah huntu. Ialah nemongkeun ka maha kawasana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamun huntu deuk diberesan dibor, eta borna ge teu bisa sambarangan. Lamun besi borna elek besi. Baja borna elek. Kudu make bor naon ye? Make borna inten minimal diamond anu kelas 1. Diadukeun tah antara diamond atawa kitu mutiara anu geus kadarna melebihi daripada huntu kakarak bisa. Tapi lamun diadukeun jeung bangsa komo paku-paku malah milih paku mah. Ieu kemaha kekuasaan Allah mantak kubur jelema bea kabeh huntuna mah nyengir we kieu aya bae huntu bot kuburan bongkar mun teu percaya bongkar huluna be hulu kayak kadeuleu kanyana jeung seurikeun urang huntu ku teas-teasna binatang-binatang naon bae moal kuateun ka huntu. Kuari geura huntu urang normal. Urang ngadahar jengkol kecil jengkol. Ngadahar peuting komo peuting mah sangat kecil. Siki asem ge muasik keneh kecil keneh bae. Sakitu
teu asa teh si kieu semua si keneh bisa ajur keneh bae maha kawasa Gusti Allah jehe ayo coba naon anu teu bisa kagegeo lih jawara mah jawara lamun mukabir geus teu pake naon untuk etana ge tah etana tah tutupna geus teu dipikeun teh digayem eta jawara eta belum teh jawara eta da jadi lain 5 boku minuman ku ngagu ku eta bae eta jawara ku tutupna itu jawara mah kos kitu tuh nya nama lamun dek gelut geng cekel botol adukeun heula ka hulu pelantrang peupeus kakak iya pan jelema kaget aya pernah jawara nu kos kitu teh adukeun ka hulu gat ngagoler teh heula wah tah jawara teu beres tuh kos tak eta teh ngabogaan daya tahan huntu teh lain lalagaan asli ti Gusti Allah selama huntu masih kena teger berarti nyana gagak kene angsongkeun ka aki-aki bere si Ki Asem di jam genep isuk datang ke jam genep sore palingnya haung nges bal aerobah moal tah itu berarti geus teu paeh tak kieu-kieu geus ulah nonton TV geus kos kitu mah ulah neuleukeun simba ulah geus we pokona mah sing sadar diri huntu tah huntu ceuli kitu keneh urang keur ieu mah ngobrol bisa guys berarti tereh dikubur ya budak ke gitu mah gitu keneh anggahota nu lain keur ieu maka pamajikan ge bisa sapeting 3 kali kuari mah di toelan ge ku pamajikan geus morongkol